Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadaya, istilah new normal ternyata berasal dari bahasa Sunda. Terpercaya? Ye, buktina ye. Nginum kopi, nyuruput, tuh kan? Bahasa Sunda tah. Terus maju di bawah tanah atau di bawah pasir, nyurungkuy. Terus nondenya labuh kabelah hareup nyuksruk. Nah, labuh kabelah hareup tuluy mebes kana leutak nyungseb. Naon deui? Loba lah, tenang, urang teangan. Terus lamun berlangganan nyubrek. Sok nu tajan subrek lah. Minum susu nyusu. Terus neang anu pundung nyusul. Nektek pupucus nyunatan. Ngalemeskeun kai nyugu. Mere duit kanu butuh nyumbang. Mere duit ka pejabat nyuap. Pamajikan leuwih ti hiji nyuandung. Seueur keneh pemirsa, seueur keneh. Tapi satacan dilajeng kana bukti-buktina ari hartosna new normal teh naon atuh? New teh anyar, ari normal teh waras. Anyar waras berartinya. Mawa mobil nyupiran. Non nyeri hate teh nyungkelit. Cai anu ngucur nyurucud. Ngajulaeu nyulaget. Nampiling nyuabok. Nyabok eta mah. Tuh berarti benernya new normal teh tina bahasa Sunda. Loba eta geuning dina Sunda tina nyu-nyuan. Urang teruskeun. Nektek buk batur nyukuran. Mere nama ngan teu ridho nyungkun. Menta nyuhunkeun. Bersembunyi nyumput. Mendorong nyurungkeun. Biwir manyun nyungcung. Mere cai jeung dahareun kasemah nyuguhan. Ka para tamu sadayana mangga kalalabat ulah hilap like sareng subrek. Hatur nuhun. Anyar waras new normal. Entos eta mah nya tadi. Mohon atuh mudah-mudahan nya yeuh kahirupan urang sing balik deui kana normal alias new normal teh. Saparantosna urang sadayana digempur, ditarajang ku wabah corona anu kacida pisan ngarugikeunana ka urang sadayana. Rupina ieu mangan saukur hiburan ya, mudah-mudahan we urang teh sing janten panglipur kana kalbu pang beberah kana manah. Pamirsa sadaya simkuring si jamit mungkur amit mundur ka sadayana mangga wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.